Gitu get lain
waktu mikirin apa hati jadi honcewa ngabibita daun hiris sisi gawi aduh ampun takdir tebenang dipungkir berang peti abis mulai ikhtiar geningan sulaya indra panutan tapela peting harita pasak kuring jamanena waktu patukar carita mere janji jasubaya nopi nuku kaendahan mikeun asih nu munggaran duaan ngumbar lamunan hayang hirup sauyut anjaka nikmat durian tersangka bet bisa bekan goreng ni yuni baleban ngan ukur mata tibelan dateingan ku harian asik kuring nu dibikeun teu nyana geuning langieun goreng peting panungetung peting harita anu mawa kabagjaan kaasih dedekat tresna hese mapalera keunana lila pisan rejang larna nyeri peri salamina panutan geuningat teu sangka anjeun geus boga gantian peting harita pasak kuring jeung manehna waktu patukar carita mere janji jasubaya nopi nuku kaendahan mikeun asih nu munggaran duaan ngumbar lamunan hayang hirup sauyut anjaka nikmat durian tersangka bet bisa bekat horeng ni yuni baleban ngan ukur mata tibelan sangat teuingan ku harian asik kuring nu dibikeun teu nyana geuning langieun horeng peting panungetung peting harita anu mawa kabagjaan kaasih dedekat tresna hese mapalera keunana lila pisan rejang larna nyeri peri salamina panutan geuningat teu sangka anjeun geus boga gantian peting harita pasak kuring jeung maneh
waktu patukar carita mereja ngaji jasubaya nupi nunggu kaedahan mikeun asih numunggaran duaan ngumbar lamunan hayang hirup sauyun hanjakan nikmat durian teu sangka bet biasa bagelah horengi yuni paleban ngan ukur matang dibelah dalat teuing ku harian asing kuring nu dibikeun teu nyana ganing langiteun horeng penting panuntung penting harita anu mawa kabagyaan tak asih dedeh katresna hese mah panerang kemenana lila pisan rek janglarna nyeri peri salamina panutan geuningat teu sangka anjeun geus boga ganti. Rumah tangga jeung manihan geus teu kahitung lilan di bujangan aja perawan nepi ka geus rurayana ari jodoh teu tapakeun tapi ngan pak putrut baik teu tahop lepat saeutik ieu babari pisan mun meuli na atuh kudu kumaha rumah